Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Odet sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si buntung jago tutugan yasana S. Sukandar anu jumantara di Okip Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun umurna mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atau supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si buntung jago tutugan. Prungah. Kijantara atuh sarua deui ripuh. Sok sanajan teu ngalaman nasib siga Bahrowi, tapi teu wudu pigelang nama geus raca keuna ku pangadek. Geus puguh wigena jeung nu sejena mah sarua ripuhna dikarepuk ku salembur anu tingkat pangabisana lain handap-handap. Da puguh lobana murid Aki Dekong. Aki Dekong nyaeta Aki Kukutna Gumilar. Ari karna sanggeus tenggelan ujungan bentrok jeung tenggelan kedetna Wijana, manehna gentak ngajauh sarta lain dikieuna reuasna sabab leungeun Wijana ngandung tanaga anu kacida hebatna. Atuh Wijana manehna geus ngarasakeun akibat tenggelan ujungan anu dina bentrokna teh teu beda jeung neungeul batu karang anu terusna mah manehna ge ngajauh ka tukang. Ayeuna mah maranehna ukur paplong-plong kana beungeut lawan anu pada-pada ditutup ku tergos. Wijana ukur bisa neuteub porelak ngapanon karna anu ditutup tergos gambar lancah maung. Sedengkeun karna alias si Jakalara sarua deui ngan bisa neuteub tergos maung sarta baju loreng anu dijieun tina kulit maung. Keur kitu curila ceuleuh Pamajid asup ke tengah-tengah anu keur campuh. Manehna teh hese ngabedakeun sabab kabeh karaman teh malake papakean sing sarua hideung. Ukituna sanajan bari lemor Pamajid sakilap ngarajang ngamuk ngagunakeun jurus gaap ngampar. 7 tenggelan anu ngaruntuy teh pukpek ngahanca lawan sarta dampaleungeunna anu geus dieusi ku ajian semu gunting teh ting celebet ngahancap pipi balad-baladna si Jakalara anu akibatna ukur kadenge pating koceak sarta terus nama mundur bubar katawuran. Malah karena sorangan sok sanajan tan ngerasa eleh sarta masih penasaran kuno jadi lawan gentak luncat di pakarangan imah Haji Akub lantaran dituluikeun oge teu matak nguntungkeun komo deui mireungeun balad-baladna geus loba nu boborot ku getih. Wijana ningali musuhna ngejat teh paparahna mah rek terus ngudag, tapi manehna teh terus ngudag sanggeus dipikir yen manehna teh apa saha teu apa saha musuhna jeung manehna perlu nyumputkeun jati dirina ti urang lembur sabab lamun urang lembur apa yen anu ngalawan komplotan si Jakalara teh manehna geus pasti lambat laun nyebar anu teu mustahil bakal nepi kana ceuli komplotan si Jakalara. Sabot kitu deket imah Haji Akub aya anu keur bukbek kerelut papuket silih cakar silih dengkek atuh lain deui dikieuna reuasna warga sok sieun aya komplotan sejen anu rek nyieun kaributan tapi warga teu sirik ngasurak akhirna mah sabab tetela eta teh Abah Neni jeung Abah Oling anu bajuna sarua-sarua hideung samarukna mah karaman anu baladna si Jakalara.
biasa mah hal ieu teh hiji kesempatan waktu warga keur sibuk ngurus nu tatu sarta misah tukang manehna mah nguliwet ka nu poek anu saterusna muka tarogos sarta make deui baju kampret geus kitu jorelat deui nyamperkeun ka warga anu keur sibuk kabeh oge awal anu nitenan kana pamolahna iwal ti pamajid ngan teu ieu geruh. Punten Pak, itu nu garulut meni sasaha dipisah abdi teu ari bade misana teh ceuk Lesmana bari ngajingjing ember nu dieusian cai keur mareuman imah nu kahuruan. Saha jeung urang mana eta teh Jang? Cik kadiekeun eta emberna. Tembal pamajid ngarebut ember terus ngagedik nyamperkeun anu keur papuket. Sanggeus deukeut teu antapareun piur anu keur papuket di banjur nepi ka parucis. Eureun sateh. Nah asana teh menika cida. Ceuk pamajid bari ngalewas. Kakara anu di banjur teh maranehna teh areureun oge anu saterusna cari ngogo. Da eraeun eta Abah Neni jeung Abah Oling cibrek bajuna. Pamajid ukur melong bari seuri pinuku kasugemaan ningali wijana anu ngarong heap deui ka eta tempat. Aeh kamana nya? Biring eta ujang. Euy tadi kamana? Mang Somad nanya bari panonna. Ulah tewet bangun aya nu disayangan. Milarin saha mah? Abdi mah nyumput we caket tukang ieu suuk. Teu ludeung ningali bedogna. Ting hariuk sapertos tadi mah. Emang wijana ngaberi gidik bari. Rada micin beungeut sangkan paromana teu kanyahoan. Eta tadi anu ditargos belang. Kamana nya? Terus ngobrol para begal gitu. Mang Somad bari tetep sorang cileung. Asal teka hati sanes jang eta teh di mana jualannya. Mang Somad masih penasaran. Saha teh Mang? Jana api-api. Tanu ditergos sarta make pakaian loreng siga mau. Ceuk Mang Somad. Har. Ari manawi teh cenak emang we. Mung tadi teh ketinggal nuju galungan sareng nu ditergos kamar lanca. Ucap mau eta kitu si Jakalara teh Mang. Wijana malik nanya. Duh kanya emang Mang oge teu apal teh Mang Somad. Saurna mah komplotan si Jakalara teh sering ka dieu Mang. Ceuk Wijana deh. Teu apal puguh. Da biasana matara aya nu make teragos dina datangna oge kitu we ting kalemet. Nyau-nyau di badog tos dibakuket we di talian bari sungutna didumpel ku lawon sarta dina asup ka imah mun nyokel janela nya nurih bilik. Mang Somad ngajelaskeun bari tangah ningali hibana langit seuneu geus mimiti ngaleutikan bari jeung beak bahan bangunana anu kaduru. Hayu Mang urang marios nutaratu hawatos bilih aya nu parna. Wijana nyalenggorkeun bari miheulaan muruk kanu keur ngurus warga anu taratu. Anu parna mah dibawa ka imahna bari mantuan ngurus nu tatu teh. Wijana sakapeung tatanya ngeunaan anu make tergos gambar lancah maung. Nah eta teh bener si Jakalara atawa anu sejen. Tapi kabeh teu mere kateranganana. Ukur saperluna saperti naon anu dicaritakeun ku Mang Somad teu kurang teu leuwih. Beres ngurus nu taratu
kitu bring kabeh muru ka imah-imahna jeung ka imah anu kaduru nu kali ukur gunukan ruhai warga ukur bisa melong bari panonna mah beus balas ceurik ningali imah jeung harta bandana anu leutis dihakan si jago merah. Mah jauh ieu mah pasti pagawean prabegal sangkan manehna jongjon ngukud harta Haji Akib. Manu untung we bulak-balik ku si Belang ceuk Mang Soman. Tapi ari biratna mah tadi teh ku ieu ye ku pasepuh ceuk nu saurang nempas bari nunjuk jempol pamajid nunjuk jempol ka pamajid sopan naker sanes tepi Pak Haji Akubna kemana raya di bumi kitu pamajid nyalengurkeun baku nama ngarasa tengeunah ari dipuji teh mawi nuju teh damang anjeunna teh sareng nu ngarantosan oge para putrana nu istri we dan nu pamegetna nuju kadayeuh nyanak icaleun kang enjing ceuk Mang Ikin. Mohon panginten datos teh di urusan ya teh saya nama orang maruli we ceuk pamajid bari nileulaan ngaleos geus kitu mah bring we barali ka imahna masing-masing bari saja jalan teu waleh galecok nyaritakeun kejadian anu cikene karandapan. Kabeh museur ka si Belang bari dina ngobrolna teh kabeh boga kemandangan sewang-sewang aya nu nyebut bisa wae cenah si Belang teh musuh si Lancamau anu kebenaran amprok di dieu atawa oge anu ngomong nama sigana mah si Belang teh memang musuhna anu di nguntit si Lancamau geus jadi ruang lumrah manusia lamun pinanggi jeung persoalan anu matak teu katepi ku ati teu kahontal ku akalna antukna pikiranna teh sok mabal kanu lain-lain saperti ngeunaan si Belang oge kitu majarkeun teh meureun eta teh nu ngageugeuh ieu lembur nu jincingan tangkal kiara anu memang aya cumplukan di sisi lembur sarta geus kasohor tempat anu kacidageuman kolot budak taraya nu pirajunan ngalantok kalebadinya. Tapi sanajan beda pamanggi oge tetep we kabeh oge mandang nama yen si Belang teh hiji jalma anu kacida gede jasana nulungan urang Tanjung Pura dina gangguan komplotan begal. Ku kituna lain harti teu mandang kana jasa pamajid anu memang kabur para begal teh alatan diamu ku pamajid. Tapi pedah meureun nuarga nyaksian pisan waktu mimiti datang si Belang anu keur padunglung jeung si Lancamau. Tapi katarimana kuwijana mah ukur ku seuri dina ati majar teh karep teuing rek nyebut nanaon oge da eta mah hak masing-masing. Sanggeus badami jeung pamajid akhirna mah sapruk yen maranehna moal akan ninggalkeun Tanjung Pura keur sababaraha poe mah nepi ka kaayana bener-bener aman. Anu dipikahi hariwang tayalian sok sieun komplotan si Jakalara ngadatangan deui kala eta lembur bari mau baladna anu leuwih loba. Atuh lamun ningalin kana kanyataan yen dina kalaburna eta apalan sidik maranehna teh bari marawat tatu anu pohara malah barawi sarangan nepi ngalaman rampung ceulina. Bisa dibayangkeun lamun nya datang deui teh tangtu maranehna salianti ngabadog teh bari jeung nyieun balitungan ka warga Tanjung Pura. Hal ieu anu matak diajak padami teh pamajid ngasongkeun alesan kitu. Atuh ayeuna pamajid jeung wijana teh pikeun warga Tanjung Pura mah kacida matak pikabungaheun sarta ngarasa boga gunung pananggehan. Lamun aya 10 we jalma nu boga wawasena siga kitu sigana Tanjung Pura mah aya bega anu wani ngalantok.
Kijana jeung pamaji ngadatangan si Pancar. Andi mah ngan saukur menang beja sabab harita teh apanan manehna mah keur cicing di pasir cadas gantung. Kukituna waktu ditanyakeun ka Kisahudi boh ka Adria lebeng gawe nyaho sah-sahana. Tapi lamun di pandakeun kana umurna mah cenah nu saurang budak ngora anu saurang geus umuran. Tetet we Andi teh boga sangkaan namun eta teh jalma taya lian ti si Jakalara jeung Ki Jandra nu ngajorag pabeberang. Tapi cenah lamun anu kolot teh misalna Bahrawi atau Ki Jandra saja jauheun komo lamun nepi ka wani ngajorag ke si Pancar asal lalawara nakal padahal anu lalawara mah kalongnya kamana wae nya itu komo deui geus meunang keterangan ti Kisahudi lamun maranehna teh kacida pisan pinu ku tata krama adab kesopanan dina nanyakeun Andi teh. Beuki di pikiran kalakah tamah pusing pikeun Andi. Kukituna antukna Andi ngayakeun babadamian jeung Adria, Ki Jatma, si Bopeng, si Kemet, malah Mantasim oge. Mentingkeun datang ngaja di susulan ku Adria ka Kadungora. Ngariungna di imah Kisahudi anu jejer babadamian teh ngeunaan 2 jama anu natanyakeun Andi ka si Pancar. Tapi sanajan geus dukdek badami kalawan meakeun waktu anu sakitu lilana sindakna mah geus teu meunang hasilna naon si kopi we jeung kalawuna beak sabaraha gelas jeung sabaraha pisin. Tapi kabeh teu bisa nangtukeun sikap kudu kumaha kusabab sasatna mah teu puguh saha anu rek disanghareupan pang-pangna mah teu bisa dipaparah. Nah eta teh natanyakeun Andi teh musuh atawa lain minangka nu jadi keputusan mah Andi ngan menang saran ti Mantasim sangkan manehna leuwih hati-hati. Bisi memang bener eta 2 jalma teh aya niat hade. Hal ieu teh namahan nungtun kepanasaran anu pohara pikeun Andi mah. Bener manehna teh boga musuh tapi ring aja ngadatangan ka imah mah asalna teh piraku. Jeung eta deui anu jadi pikiran teh ku sikapna anu sopan ngan anu hanyakal teh Kisahudi betoho nanyakeun ngaran saha sarta asalna. Ya ieu nama hidup mangga kudu leuwih hati-hati Andi. Bisi we eta ditahan komplotan begal anu tangtu maranehna teh ngarasa teu narima sabab tempat-tempat anu biasa maranehna ngalakukeun kejahatan bolak-balik jeung Kisahudi ngawawadianan Andi. Muhun mang ngan upami nguping tina keterangan timang anu nyebatkeun yen saurang mah budak ngora abdina tadi nyangkana manehna si Jakalara. Tapi ari nguping pandena anu sepuh teu bersih sepuh anu bersih asa teu aya pandena kitu cek Andi. Bawa minang saraya kanu lainnya jangan nih Mantasim Mairan pamila rezeki tu asana teh kacidang untuk nguyupna tu damang Andi nempas. Geus biasa zaman ukal itu masuk salogoto jeung asa aing pangjagona. Jangan nih keur mah urusan jeung Bahrawi oge can beresnya. Runyung deui nu lain cek Mantasim bari am kana bubui sampe. Ari urusan sareng Bahrawi mah abdi mah ngalibatkeun nu sanes. Abdi mah moal rek kecing sanajan ayeuna leres manehna teh seueur baladna. Kumargi hal eta mah terus jadi janjina diri abdi bade dibereskeun ku panangan abdi nyalira ulah dugikeun ngarembet kamale kanu sanes mung ari akibat tina kejahatan mah
tangtos kewajiban sadayana ceuk Andi. Tandes pisan ngebrekeun sikap jawara tulena anu percaya karena kemampuan dirina. Boro tadina mah mang teh hoyong we ngiring ngabantosan sasireun sameunjeureun mah. Jangan di si Bopeng melu nimbrung bari red ka mata Sim siga anu menta dukungan. Kan tenan eta mah sok sakedahna teh sakedahna mang. Dina ngabasmi kejahatan mah urang kedah sabilulungan. Sapertos anu atos-atos. Namun maksud abi dina mayunan Bahrowi mah sawios Andi nyalira supados tiasa patetunggalan tapi geningan teu gampang margi manehna tara sasoranganan ceuk Andi. Mohon mata kedah dipilari oge tapi ulah ku nyalira milariana supados dina padunglung teh masing-masing ke bagian lawan gitu tah. Mohon mang Mopeng jeung geuningan sesah kapungkur oge dipilarian ka Gajah Ngamung tos teu aya. Sigana ayeuna mah manehna teh nuturkeun si Jakalara tapi duka di mana Andi anu can apaleun yen ayeuna mah Bahrowi teh geus nyicingan deui Gajah Ngamung malah Ki Jantra jeung Wigena ge tempo-tempo caricing di dinya maturan karena alias si Jakalara. Ulah dijorag di tempat atuh jangan di orang cegat we di tempat penyegatan anak nemutkeun kabar mah sirna manehna teh ayeuna nu ngetan di wewengkon Tanjung Pura itu tah bener eta teh Peng beja ti saha mata Sim nempas mata Sim nempas. Mohon mang aya we wartos anu katampi ti tukang dagang nu sok ngeriling ka lembur sauna mah maranehna sering nyen kakacauan di dinya. Atuh lamun nya teh di Tanjung Pura mah gampang bisa dicegat di Batu Gede oge sabab di dinya teh aya jalan terobosan nya aka lamun ini tah tiga Gajah Ngamung atau Cici Saat umam kami di tempat sanes kemen ngasungkeun pamanggihna di mana deui kitu cek Manta Sim beri pet kasih kemen ti ujung atanapi ti Karangsari lemburna Wigena pan ujung lemburna Ki Jantra cek si kemen ngayakinkeun moal mungkin lamun di ujung mah sabab lamun di dinya geus pasti aya beja nepi ka dieu. Tos we urang coba intip di Batu Gede. Manta Sim anu harita pangkolotna mutuskeun. Mohon atuh Pak, urang cobian we ka Batu Gede. Margi kanggo abdi mah hal ieu teh tetep masih janten genjelan dina hate. Abdi kantos janji ka di kuburan Abah Rais namun kedah nyetang waktosna anu mustari Andi tujuan karena keputusana Manta Sim. Saya atuh mung tos tong lami teuing we jang cek si Kemet bangun anu geus teu sabar. Geus kitu mah bra kabeh bubar da bari narungguan waktuna sedengkeun Andi mah sapaninggalan Manta Sim teh jeung nu sejena nuturkeun Adria maksudna marek nepungan nyeis anu geus lila teu dipanggihan. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.